sawah jadi we budug gitu geuningan tuh. Mau dikatika gitu. Eta bararen tua ieu. Mana papa mah mulus pun sok ke kebon oge. Sakieu mah jamak we. Naon? Mama ila keneh balikna oge. Oke, sataun deui. Arek naon tak makan bae mak makan. Makarap sorangan dan ke segala hayang usaha jauh-jauh. Kan bae pan aya bapa di dieu mah. Koret naon? Jajan teh diberes, sok ngalungitkeun ka kalau teh. Pan meureunana eta sehari-hari teh sok disamar ti bapa. Dahar ti sa. Ayo we jajan pan isuk ge geus meureunana jajan. Heuh engke atuh geus rada beurang jajan. Guys, ke bapa diberi jajan aya tuh di Nagalar. Ngan siaran heula. Siaran heula kutunya. Make jeung embung ieu pan budak mah kudu daek diurus ku kolot teh. Yang loba kutuan oge. Ka dibere ku bapa jajan. Si eta mah. Engke aya di Nagalar tuh di ditu. Engke bare jajankeun. Di alah heula kutu pan meureun kudu daek diurus jadi budak. Jadi urus ku kolot usaha deui. Bapak itu yang kayak diberi jajan tuh aya di Nagalar gitu. Bapak pan kerek ka kebon heula, kali tong buang pantonya. Tong jauh-jauh ting ai ulin teh geram masuk lupa wae. Ulah. Eta kotik geus warak ku kitu geuningan eta tinggal ku bipis oge kuat purik gitu jika nahawa. Nya eta pajakeun teh diurus ku bapak. Bapak ena rek ka kebon heula nya. Entong oprek entong jauh ting ulina. Ya. Heeh. Bapak rek ka kebon heula. Tuh rek jajan mah tuh di ditu di Nagalar. Enak nya. Heeh. Deo, bawa mana ya, Wak? Ada ini loh. Nah, emang? Kita panggil kurang ke? Ada ini loh, Wan. Mang, internet. Yo. Bapak kurang kenapa nggak kurang kan? Mang bawa mesin cukur nih. Ayam mesin cukur mah. Kan panggil kurang kan? Ini kurang kan? Siap atuh. Tuh udah gua di ditu atuh. Ya, kayak orang nyepot dalam mesinnya. Nah, itu kursinya di nyamuk tah. Oh. Rek dicukur kumaha mu? Dirapikan emang. Rapikan wae. Abang mah sok di kebun tapi boga mesin cukur nih mana? Pan baheula urang teh pernah gawe jadi tukang cukur. Kumpul we meuli heula mesinna. Boga modal muka jadi tukang cukur. Sama di heula we di kebun heula. Pan bisi boga pepelakeun. Karat di tukang cukur. Rapihan wae ya. Sedang sakit ya. Guys, cukup sakit? Semuanya, Bang. Nuhun.
Sugan teh. Rek merah duit euy. Aing boron nama satu sugan teh tadi. Rek merah duit aya cenah teh jangan jajan budak. Oh baik lah. Aduh. Sugan teh euy. Rek merah duit di cukur teh. Padahal mungkin karena Allah nak. Lepas, Aksan. Ada saat canapi karena milik nak mana? Kalau mah budak acan itu. Daripada ringrang aing mah. Mereka ke kebon we. Si datang nanti budak ka dia minta jajan deh kira. Anak kak. Ke kebon lah. Anak oh. Sini pan tadi ge eueuh geus sakitu-kitu na kok geus dibikeun ka maneh tadi. Anak kan sama mulin. Ini atas teu mere duit, sugan rek mere duit, pek teh geuning teu mere duit. Aku Maneh mah make jeung piraku ai teu mere duit, meureun teh bogaeun meureun bapana. Nyanyan mulin. Heueuh deui. Engke lah, bapak ka kebon heula, nya. Hai. Orang main babason yuk. Ayo. Orang neangan heula nih nak ka ditu. Ayo. Yuk. Emang kata di mana ya tanah ini anak? Ya di ditu. Yuk. Dede, itu teh juga si Damannya. Nah juga ceriknya. Daman kunaon? Mama ingat anak. Emang emak mana iraha balikna? Emang anak nak anak ini. Atuh kembali. Entong diinget-inget wae Daman. Oh, ingat nanya aimu. Atuh dang kege balik ieu. Emang ingat ayah sama Allah. Pan aya bapa maneh? Mak ayah ini. Maknya tuh dibere. Ayo sung geningan tadi jika jajan wae. Kok ayah obat angin? Atuh geus opat kali mana lain teu dibere. Eta mau manehana anu beki jajan. Aku lawan minum obat-obatan. Zaman, hayu ayo nama orang ulin tiluan. Ya ulin amana. Nya ulin mah ka mana we atunya adenya. Mana? Aha. Muna ini amat jamu. Mu mau jamu mah. Mau jamu. Nah. Nya mung atuh mau jamu mahnya denya. Pemalu. Nah, aku mana jamu. Atuh orang pengalakan jamuna. Orang weh hiji. Adikmu adalah hayang. Hayu dek. Ayo. Hayang kamu. Di mana Daman jamuna? Itu. Nama kual Daman. Ieu nu bogana. Anu mau nama ulama. Jai, ari orang ini ti abis ka nyahoan ku nu bogana. Heuh mu mau nak nanya. Mana salahnya?
Cicing di kebun mah tiis ceuli harang panon. Oh budak singkir ewek minta jajan pusing ya cicing di imah teh minta jajan segala rupa budak cicing di kebun mah genah jempling teu loba dedengian duh. Aduh itu si kehebat naon deh cenah ka dieu karek dia omongkeun tiis ceuli harang panon nyusul pejuh teh ka dieu naon atuh deui cenah ampun. Pak, Naon? ini lamar na sore. Oh engke kagok sakedeung deui. Pengalian heula ieu kalau banu teu katalian geuning loba nu kaliwat. Tuh, tareh panen sakedeung deui lah. Naon sia mangan bapak we hayu. Duit di mana atuh pan teu boga duit naon ge sok aneh. Atuh yang hayu we jajan teu isuk kan hayu we jajan. Tuh tinggal dipapelakan oge can kaala can panen. Heuh nyangke atuh geus panen ieu samingguan deui cing kan. Lain sahan ibut bulan engke minggu engke ka panen engke mah. Pan bapana ge can boga duit ayeuna mah tuh. Papelakan ge can dipanen. Lain pelit sama beuki itu. Ya ahon anak. Budak teh kalau punya ke anak. Ini mah meureunan kalau teh keur ngusahakeun. Can hasil. Mga ya uluman wae mga duit hanya baka minit han hanungnya imah jangan ini yang gunung Aduh, budak teh geuningan kalah sare lain ngaji. Aing mah. Cep. Ya. Udang. Nah, itu kalah sare lain ngaji. Pan bapak teh tadi teh olah. Kata, bapak boga berkata. Biar ayam neta rahasia sok. Bapak mah geus tadi. Sok mani yang narasi. Mau bapak mah geus tadi.
Mana? Masuk sini. Sini dah. Banyak, apa kaca ya banyak? Bersalah dengan semua harapan yang kau miliki. Ku iringi doa dari hati kami. Enak apa naon? Tekunan naon kok mah? Ma, utan keperempuan. Nah, make alus. Sida umpan anan imah. Kesikna kumpulkan orang ajian imah.